Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, kumaha, dararamang. Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna bahasa Sunda Ibu bade ngabahas pangajaran 2 perkawis kecapangantet sareng kalimah pamenta. Sok disiapkan heula buku catatan bahasa Sundana nya. Nu dimaksud kecap pangantet nyaeta kecap anu pancena keur ngantetkeun caritaan kana katerangan. Kecap pangantet teh biasana ayana samemeh kecap barang. Contoh kecap pangantet nyaeta saperti di, dina, ka, kana, ti, tina, gigireun, hareupeun, ditukangeun, jeung sajabati eta. Contoh kalimah nu make kecap pangantet. Di handap ieu nyaeta contoh kalimah anu ngagunakeun kecap pangantet di, dina, ka, kana, jeung ti. Yuk urang tingalinya kusadayana. Nu kahiji contona teh aya Amir keur dahar di kantin. Tah kecap pangantet nu digunakeun nyaeta di. Budi neundeun buku dina tasna. Kecap pangantetna nyaeta dina. Heni keur indit ka Bandung. Tah kecap pangantetna nyaeta ka. Lia mawa cai kana ember. Kecap pangantetna nyaeta kana. Ati meunang hadiah ulang tahun ti indungna. Nah, kecap pangantetna nyaeta ti. Kumaha atos ngartos ningal contoh nu ieu? Mudah-mudahan sadayana ngartosnya. Materi nu kadua nyaeta mikaweruh kalimah pamenta. Kalimah pamenta diucap lamun urang rek menta hiji barang atawa hal. Pek geura titenan contoh ieu di handap. Tah contona nu kahiji aya Pa, hoyong ngaraosan atuh es jus teh. Anu kadua, Rahmat hoyong kuring nyobian salak teh hiji mah. Tah eta contoh tina kalimah pamenta. Jadi menta sesuatu hal atawa barang. Pancen kanggo hidup dinten ayeuna nyaeta pek jieun kalimah dumasar gambar ieu di handap. Gunakeun kecap pangantet pigawe dina buku pancen. Pancen nu kadua, hayu urang tataan kalimah pamenta anu sopan. Pek pilih kalimahna ieu di handap, contreng dina kecap anu kalimahna sopan. Tulis dina buku pancen. Janten hidup, tulisnya ieu soalna jawabanna mah dicontreng dina kotak anu kalimahna sopan. Panginten mung sakieu penjelasan ti Ibu kanggo basa Sunda. Mugia sadayana ngartos, kerjakeun pancena dina buku pancen, engke dikempelkeun pami PTMT. Hatur nuhun kana perhatosanana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.